Harus becin Alin? Hah? Mau dibarai aja? Ari bare duit 20.000. Ieu gelasan tahun kemarin ya kenenya. Nang meuli ti sati warung becin nya. Mahal ya gelasan teh mentakan awet-awet jang. Ana rek ngalang layanganna di mana? Rek ka Lebak atau rek ka ditu? Hah? Ayo jang, di ditu nya. Kayak bedol kitu tah nya. Nah itu. Atuh leumpang teh hingga ancang nih kos panganten kieu aing aduh aing. Buka budak teh teu eta pisan buanan teh. Lu lieur deui aing jalan teh. Ieu aya jalan eta aya aing. Kela. Tang ting tung mana nu untung itunya coba sun kututut daun genyer saha nu hitut eta nu beger ning eta beger hah si bingung aing mah 1 2 3 yang nyatu nyeri 3 oh berarti ka dieu jang ya ayo ka dieu hah ngamcan jadi huapan gak banyak. Harus saya jang. Hah? Milik ya mah. Yang terawih harga beting. Halusnya. Cocok tuh. Halus tuh. Kerennya. Alhamdulillah. Manggis sarung. Buru ini tah, cenah boga anak bating guna dia. Ajang, ngalang layangan. Kalau kita raweh nggak penting aja. Panas kieu nih. Belentang, kemana ngalang layangan di mana dia? Hah? Dia ulang kali ka mana dia? Ayo, mah. Ya, Asep, nak abah. Ya, dia nagog didinya bisa lulus pan puasa mana teh meureunana lila kene kena 40 poe teh. Waduh. Yang orang kali kaman gua abahnya hah kujang bedolnya kaluhur ada tuh lapannya tiupan tah kotor nih kanan ah cenah kinclong nya ditaniupna bira monyong ka ditah ada monyong kaluhur kita pasturale gajah nih kita cenah monyong pan kete ngapung gitu ka awang-awang nya lamun ditiup kitu mah lamun teu ditiupan tara ngapung kieu mah olo-olo sarua jeung maneh olo-olo si Samuel mah lain olo-olo kata punungan si Samuel mah mantakan diganti tingkah mana mah punung moal panci kalau dibawa ringkit orang hijikeun gelasan nya oke ku Iwan nya tarik kok ditutuhnya ieu lang lente taliannya abah Italian tarik ke ditu tuh oke pas 1 2 3 lesotkeun nya nah hibar ke orang tarik ku abahnya power lo batang kalapa tah por kasikat tah gelasana pan ieu mah seukeut setelah rampung batang kalapa tah baiklah daripada ka imah haurinan gitu sikatan pae nya gelasannya buatan Cimane ya gelasan nangkang ngeop we namanya jang cokot itu lang layangan lain nangkep tur gitu aing masih kan eta nih tinggal kalongeun aing ah nih sok cekelan di dia cekelan sok udang cekelannya mang talian kieu nalian lang layangan mah tuh Jang kasep bawa kali itu tuh bedolnya cek abah teh 1 2 3 lesotkeunnya garang tarik ke abah kali itu tuh jalan kita ditu tuh ujang kasep ganteng euy boga deui budak teh ganti si Samuel ya aduh ningali di kieu we buka budak teh aing mah hitungan ku abahnya kan dia kan tuh kaluhurkeun lang layanganna dah gitu Ye 2 3 wah temen kena baju mana nih ngait aing ah kek jang
aing mah. Jadi ka dieu nih. Kadi talikeun ku saha kana baju. Ka dieu nu bener mah. Tah, kieu. Cingnya, kang tarik di ku abahnya. Hah? Kita hiji dua tilung kayaknya. Pak Haji dagang tiwu, tak kitu nya. Jang. Jang, dia Jang. Jang ya. Ya. Tah, ya. Buru. Itu aja tah, kitu Jang. Anak abah jagoan nih. Sakali bagi Jang abahnya. Tah, kita orang babarnya tangka kalapanya. Gelasan HD pan ieu. Di luar negeri ya gelasan teh. Nang pesen di Spanyol, salah di Uruguay, punya. Apa namanya tukang warungnya gitu kan? Tuh Jang, ngajaran di malu Jang. Ya. Dia ajar di mana? Hah? Ade aing enggak ih. Aing mau dipicen nih mah. Mau kasih Samuel mah aing jadi itu sayang dulu ya ini saya kasih Samuel nanti aing mah iwan aing sayang lagi kali wangnya mana golongan mah ujang mah teh golongan mana teh golongan orang turun mah iya neng teh kana kieu puasa mah terus golongan Jang golongan golongan bisa dengan golongan gitu nih kasnya golongan bulu baok kayaknya turun nanti tuh sini dorong cek batur golongan ayo penganten ya penganten nih ayo nggak isukan deui nya mangalang layangan ada ke mana balik wae hah ge ulah bareng jeung abah tuh kamu ka balik ge cokot tulang layangan itu hah? Kala. Omeh kenal itu. Mana itu kena tangkal naon? Tangkal kaboa tuh. Nya balik nya. Hah? Yang penting tarawehan. Hah? Tarawehan. Bareng di ditunya di harus. Nama HS we di mah. Nya ngalacai, ngeucan ngalacai. Jan. Kayak burit pas sore orang ngalang-layangan ini ngabuburitnya yang baru udah kurang babadan ku abahnya jangan jarurung kalau gitu tah ya balik sing tarik geura numpang teh semangat atuh puasa ka karak 3 poe oge aduh eta pangaina pas panganten kitu